Assalamualaikum. Tong hilapnya, wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios, Sukma Jaya, Jawara Gawir Gunung. Dina episode nu kalima. Garong kurang ajar, silaing rek narajang apa di Tarajang? Sorsia helanu narajang. Sombong bener Andika, yeh gera ladenan hela, pedang kaula. Anu tadi hampir maragatkeun nyawa Andika. Tekung silila. Blesak. Pedang anu kawilang aheng, harita ditujukan ka si Aka Juro, bari cepat lir kilat. Puguh we, si Aka Juro rewas kacida, kuninyo kahebatan eta pedang. Barang hampir kena-kana tikoro, harita si Aka Juro teh cicingan langsung, ngajol kaluhur, ngagunakan gerakan bancet ngajol. Cleng. Iya. Tapi ku aneh, basa si Aka Juro ngajol kaluhur, eta pedang, siga nu ngarti, nuturkan. Puguwe, si Aka Juro rewas diwae. Si Aka Juro langsung ngesat pakarang andelana, langsung harita keneh, nakis pedang aheng Sukma Jaya, anu kasohor, si pedang samber nyawa. Terang. Sora adu antara pedang samber nyawa, jeung bedog setan, milik si Aka Juro. Si Aka Juro, harita nakisan bari badan ngalayang di luhur, aya muren kana jangkungna, saluhuren suhunan imah. Ya. Wargi DS24, tong hilapnya di subscribe channel Dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Ari si Gantar jeung si Gintir anu harita kerca rolohok nenyokan, puguh we ngarasa gimir, nenyo pedang nu sakitu saktina. Ya. Basa kerca rolohok, harita kadenge sora si Aka Juro, ngoceak. Teh dulu. Hiuk. Kalayang, bek. Garong kahot anu ges biasa diletak pakarang, harita mah, ngoceak, tekuatan ilmu kebalna, ngayonan si pedang samber nyawa mah. Boh kitu deui bedog setan pakarang andelanna, harita ngacleng bari bencar potong jadi dua. Si Aka Juro namru, bari pupuringisan, sabab kokotna, kabenangan. Basa si Aka Juro namru nangkarak bengkang, pedang samber nyawa ku anena, cicing ngalayang diluhuren awakna si Aka Juro. Munsek, murak, harita lurus pisan nuju kana dadana si Aka Juro. Aduh, panas. Ampun. Si Aka Juro, kacida siga nu kanyenyerian. Basa katenyo musuh naripuh, harita Sukma Jaya, narik pedang saktina, ku tanaga jero bari ngaluruskeun tangan kananna, tekung silila. Serepet, pedang harita ges aya dina dampal tanganna, bari dicekel. Saengges, pedang samber nyawa diasupkeun deui kana sarangkana. Harita Sukma Jaya cumarita, bari ditujukeun ka anu duaan, nu teu aya lian si Gantar jeung si Gintir. Hebaraya, gera bawa batur Andika anu tatu, di ieu patempatan. Basa hokhak jeung gandengna sora adu pakarang, diburuan imah Barkum. Pugu teu matak anemun harita, matak ngarisikeun ka pangesina, atuh basa Sukma Jaya cumarita ditujukeun ka garong nu duaan, harita warga lemur, geus narangtung ajek, anu rada angang ti eta tempat, bari narenyo ka eta tilu garong, tuluy warga lemur muru ka Sukma Jaya. Harita kadenge cumarita di salah saurang warga, anu teu aya lian nyaeta Kang Oja.
Dan nah tekirang sae, upami langsung wae diringkus, atanapi dipateni, garong model kitu mah. Muhun bener Kang, podaran waelah, tuman. Bener, podaran lah. Reang saur manuk, satuju. Ari jumlah eta warga nu daratang, anu bareng jeung Kang Oja harita aya kana 15 mah. Kumaha kalanjutan ieu carios, antosan wae di episode genep, hatur nuhun.